Teu butuh oven, teu butuh mixer, pokoknya ieu gampang pisan yeuna besti ngan 2 bahan aslina bisa keur anu diet oge ieu teh. Cocok pisan anu keur diet tepung besti ieu mah. Ya guysnya orang rek nanya, kata-kata naon anu paling menyeramkan di bahasa Sunda? Lamun cek urang mah Manawi. Ta model ka urang ge sok loba nu DM nya tiba-tiba teh cenah Manawi teteh kagungan 100 cenah kangge abi cenah tegaduh meser susu kanggo putra abi cenah. Naon atuh wawuh oge henteu urang kudu mere duit ka si eta apanan asa aneh urang teh ai keur pulsa eta aya keur buka Instagram keur buka TikToknya. Selain Manawi aya oge kata nyelang heula cenah tah eta ge lumayan menyeramkan guys. Dikirana teh duit urang teh mengalir deras seperti pipa rucika kitu pengeluaran pengabutuh urang teh. Selang oge kadang-kadang aya mampetna ku lukut ku kotornya. Da ibarat nama cai teh aya mampetna henteu terus-terusan mengalir besti heueuh. Da jelema mah lamun aya mah duitna sok hayang berbagi besti bener teu lamun eueuh tapi dipenta tah eta nu sok pika sebeleun teh kesel rasana eta teh. Komo kanu teu wawuh mah nya urang teh kan jadi overthinking jadi pikiran teh negatif gitu.